itah Sia bebeja ka aing atuh. ibu-ibu hayang kieu tanean kumaha Aisyah kunaon? Ya Allah, aing. Eta jelema kunaon nya? Kadi itu saya teh bau hangsor. Timimiti gubraga alam dunia nepi ka 2 tahun di engklod-engklodnya di ayun-ayun make kenang gitu cenah bobo make kenang gitu mama sare di melodok ngengklakeun ayahnya orok tengah ngengklake kana kamota yang mudah-mudahan nyirakana anu kawan naon anu ditikahkeun mudah-mudahan lungsur langsarnya siapa menurutkin luran siapa neja tenekanan alhamdulillah luar biasa udah itu perjuangan nu jadi indung banyak mata kurang teh kudu bener-bener hormatnya kan nu jadi indung muliakeun nu jadi indung TKD nya lamun hayang mulia hirup di dunia jeung di akhirat sok muliakeun indung jeung bapa dulu sabab eta tunggu rahayu bapa tangka derajat ulah munyung ka gunung ulah muja ka sagara sapanjang aya nu jadi indung mah ulah menta ka doa ka batur kan nu jadi indung penta doa mah nya mohon oh gitu ya bilih nyang kolong ting kana waktos da ieu teh ya bintang tamu nya eta Mamang Ohang keprok kanggo Mamang Ohang dihaturana linggih Mamang Ohang Luntangan luntangan eta mikiran hidup nu bekiling luntangan luntangan tamata sakola ukur ngalimbung sakola ukur SLA biaya emang juta-juta dari tamat na percuma ijazah ge asa mubah luntang lantung baca kora ukur ngalimbung alhamdulillah Mang Ohang gugah bobo ulan mohon bobo wae atuh ada kumaha tuh meureun teh ari teu istirahat mapanan urang teh tadi itu na ngomong naon damang Mang Ohang damang nya kitu sanesnya kitu walarana teh puguh nya kitu mah teh damang atawa teh damang kadulu nah we kumaha nyai katinggalina mah jagjag jagjag oke dong aduh Gusti Agung di mana wae teu Mang Ohang teh di mana wae harnaon maksudna kumaha nya Mang Ohang di mana wae nya emang kudu laporan henteu maksudna pan basa-basi urang Sunda mah kitu sajan kana pokok teh pan basa-basi heula pantesan teu maju-maju nah mah urusan maju eta basana ulah nu basi atuh aduh basana ulah nu basi yang update dong maksudna update teh kumaha update teh kumaha kekinian emang bahasa kekinian nih bahasa baheula beda sarua beuna atuh sarua makanya dibahas aing pokon aing ieu teh panheunnya geus kukurilingan alhamdulillah Mang Ohang teh kurilingan kukurilingan di mana kurilingan lieur teh ye lain kukurilingan gitu alhamdulillah Mang Ohang teh panana teh nuju nguriling ke Jawa Baratnya alhamdulillah nuju safari dakwah alhamdulillah ngiring binga Mang Ohang mohon oke saudara Mang Ohang jenazah sih teh bade umroh
Insyaallah. Alhamdulillah urang doakeun Mang Ohang bade umroh sasi ieu nya. Mohon insyaallah. Alhamdulillah Mang Ohang mudah-mudahan sehat salamet. Amin. Di perjalananna oge dugi ka Indonesia salamet. Amin. Oge umrohna janten umroh nu mabrur. Amin. Didoakeun Mang Ohangnya. Amin. Nya alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. naik kapal Mang Ohang aduh. Ya alhamdulillah. Uing teh heuh sukan teh da urang ge reuwas. Leuwas kumaha? Aya tuh buku atuh Gusti aku ya Allah ya Allah. Kunaon Mang Ohang? Teu buku aya nu Ngajak umroh? Hah? Ngajak balik. Ngajak balik mah tuh ka imah eta mah. Pan balik teh uing teh meureunana ngajak balik. Oh, ngajak bener balik bener. eta teh sabenerna mah da urang teh padan geus pohon. Wow. Ting salamet Mang Ohangnya. Amin. Dedakeun nya. Nya, Abdi alhamdulillah. mah pesen ewe lah, pesen tasbe we. Hah? Tasbe jeung kor Mangora. Kala tengah tah, tengah. Naon? Tasbih jeung kol mangora naon? Nya, ai tasbe mah pan keur Oh, dikir. biasa, Heeh. Kor Mangora. Kaya kol mangora aing. Manya. Naon sih? Manya teh apa? Apa anjir maneh mah. Kor Mangora teh Mang Ohang lamun urang minum mengkonsumsi kor Mangora. Kumaha? Kumaha sih? Jeceng gitu. Naon? Hah? Itu ngobrolkeun naon sih? Ye, Mang Ohang mah ieu pokona mah heuras. Horas, Heeh. ajek. Nya tah ajeg tapi anu ajeg teh Naon? geus eta we. Pokona mah tah Mang Ohang. Kelak. Hei, tebut. Ngajak lu naon? Lain aduh Allahu Akbar. Lain ngajak kelut. Sia mah da urang ngeteh urang ngare bos. Lamun minang ngadar kor Mangora. Hah? Naon? Getek goblok. Pokona mah wah. Oh, eta teh nu kitu teh. Oh. Sugane. Obatnya meuli 2 kilo aja. Heeh. Karek dipake ieu Pake naon? ngakut ya. Cai. Ngakut cai. Ngocai ku naon? Eta ku eta. Ngaku cai. Oh. Na emer. Oh, Dijingjing. jinjing. Kaitkeun ka dinya. Eta teh kabawa. Ngacepret. Nggak ngobrolkeun. Allahu Akbar. Ngomong. Alah, Mang Ohang luar biasa. Mang Ohang teh sumping ka ieu wewengkon. Mohon alhamdulillah. Anu dianti-anti tibe hari di daguan ti Bareto Mang Ohang teh. Nya. Oh, para penggemar Mang Ohang tinggal sakieu hempak berbayang sana. Atur nuhun ya. Urang cik. Naon? Dawuan ya. Euy, ngatu kumaha sia we. Naon, Mang? Ieu teh di onangna teh ka sumur. Ka sumur. Lain ka sumur. Sumur Bandung. Hah? Lain ka sumur. Oh, Geuning jauh. Lain jauh itu ngaranna teh desa Sumur Kampung Sumur Bandung. Sumur Bandung. Kita panan di daerah Dauan, desa Dauan, kabeneran panan hasilna eta teh nu ieu teh. Naon atuh jalan Cikampek. Nya Cikampek. Kecamatan teh mah. Heeh, panu ieu teh nu ngulamna teh pan kepala desa Dauan Timur. Heeh. Eta teh non raja. Naon raja ieu maneh? Raja. Raja naon? Raja bener. Raja naon? Raja desa. Oh, raja desa, Tapi bener. raja bener wing mah. Terkenal lima raja. Lurah. Raja. Raja naon? Raja ben raja. Oh, ieu teh. Oh. Oh, den raja disebut teh. Oh. Oh, nah ben raja. Patatang. 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 Eta mah lagu lain patatang balik teh dararam eta mah teh. Patatang soman tri. Tong dituntut. Somantri lain soman entri. Patatang soman tri
sareng ibu Juju Juaria nu nikahkeun putra Rina Farida sareng Cibener ngaranna Cibener atuh. Rina Farida sareng Cep Sehab Abdullah. Kita teh putrana Bapak Andi sareng Ibu Warsito almarhumah. Ya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah Gusti juga budak diajar maca gitu. Oh, teh udah ieu suka. Masa iga dalbongan dituluskeun ke dieu kun cenah. Eta cenah basa harita teh panen kieu nya. Naon? Wa dina itu dina ieu pan basa harita akang ngawa. Nawa. Wa teh naon? Oh, WA. WA lain wa. Hari we jeung anaon? Wa. Nah tuh. Oh, kumaha encep we kumaha encep. Non bedana tuh. Nya sok kumaha encep we sok. Ni sok ni. Mangga kumaha encep. Abi nyeri hate ieu nya, abi nyeri hate ieu. Teu kengeng nyeri hate. Nya abi teh ieu orang teh pan di piwarang ngahibur cenah ka dieu. Basati heula teh panan cenah bongan baheula cenah keur disunatan. Sa Sehab teh hayang pisan. Hayang bisa naon? Mangohang. Ngapuing. Cing teh berarti tadi ngobrol ya mah. Oh, terus? Tadi ngobrol sarua jeung nyebutkeun heueuh aing keur disunatan teu kalaksanakeun. Ayeuna kawin kalaksanakeun. Berarti aing teh geus kolot. Oh nya berarti bener mangohang geus kolot. Nya aing. Nya tuh kan bae da urang bakal kolot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nu kolot mah nu geus kolot ya nya untung keneh nya. Untung kumaha? Nya untung geus ngalaman ngora. Terus Aya nu ngora bakal ngalaman moal kolot. Cantang tuh nya. Cantang tuh. Moal isukan. Doakeun jeung panjang umur gitu. Panjang umurnya. Oke, hangge tapi da uing mah hayang minta hampura ka urang dieu, Ang. Nah sok atuh. Urang hampura nya. Bade ngapura abdi nya. Bade moal. Bade. Urang silih hampura nya. Amnya. Lain kuna naon Kang ieu teh. Hirup patungkul kupati mau teu nyaho di mangsa saha bae di mana bae keur naon bae al datang mah pasti mau bisa ditolak. Bener. Bisi mah kajadian si Ohang juru turun ti panggung. Terus Datang ka imah ujug-ujug hos we urang dieu maot pan teu nyaho. ai mimitina mah teteh ngeunah ngan hos urang dieu maot ai sia hirup. Nya urang nu di dieu maksudnya urang nu di dieu nya urang di dieu mah berarti kabeh. Bisi uing heula ti heula. Udah ieu cepet. Nya ai maot depannya heula paneuri. Heula paneuri. Nya bisi mangohang rek teh heula teh naon teh masuk teh naon. Teh naon. Nya teh naon. Sok. Nya ang pan dicerita ieu we teh tengah hibur. Beda urang mah sok ieu teh sok hayang ngomong teh sok hese wae. Hese wae kumaha? Hese ngomong. Heunah mangohang bae hese ngomong gara-gara huntu naon teh? Ting kumaha sok asa kumaha nya komo jeung aya jeung Patatang mah pan Patatang mah tegas. Patatang mah tegas. Tegas kumaha? Oh tegas maksudnya tadi ge adu harapan gong ni geumpeur. Oh geumpeur? Nah make geumpeur? Geumpeur teu kaciri. Mana Patatang teh sih sudah. Nah make teu kaciri? Da hideung. Ya. Patatang hampura Patatang centang tuman. Sia mau dibayar sia. Kalem bro. Aduh. Kalem bro. Palura. Alhamdulillah. Oke tadi eta pernah sareng si Bapak eta dewannya. Bapak Dewan. Wah bager teh Bapak Dewan teh mah ha. Si ganteng teh mah. Ganteng kalem eta mah tuh. Si gawing keur ngora. Duh Allah. Aing ya apa Mang Ohang keur ngora mah jiga bancet. Nih kitu-kitu tuh. Maka jeung jiga Dewan mah ganteng dulu. Nya eta gue tahu aku juga tahu. Oh lu tahu? Iya dong yang namanya Bapak Ahmad Sofian itu kan ganteng. Oh. Bager. Lamun nilai tina 10 gantengna sabaraha? Salapan. Aya Mang Ohang.
hiji. Jauh pisan. Daripada Jauh pisan. daripada Jauh ku pisan, jauh pisan. daripada ku batur aing mah. Heeh. Alhamdulillah ge tadi uing teh penak jeung eta jeung sajeng ketua mubalik yuk ketemu mubalik Karawang. Oh tadi teh saha? Ustad Rawing. Oh Ustad Rawing. Nuhun ya alhamdulillah. Nuhun pegangan anak kawang. Tadi teh we Gas tong seserian lah. Sacari kajek. Da mau amat teh boh cerik jeung seuri teh sarua kitu kene. Aing ngomongin nu percaya aing sedih. Kalau ka disongsorikeun sedih teh. Heuda Mang Ohang mah urang mah teu ngarti Mang Ohangnya teh di imah jeung pamajikan eta pamajikan tara seurin apa Mang Ohang. Nyatara tuh. Wah, Bener. aslina tara ngabodor di imah. Naon tuh ngabodor di imah. Oh, pada pakaian Mang Ohang pan ngabodor di imah ngabodor we tuh. Punten nya ari tukang macul datang ka imah macul keneh. Oh, nya. Sok aneh wae. Jangan gitu dong. Oh, bener polisi ge di imah tara pipiripita. Oh, tuh buku. Manya prit. Kumaha Bang masakeun. Prit. Bang masakeun. Monyok lamun gitu. ngajak kumaha ngajak. Prit. Yuyud. Alhamdulillah. Nya dawi tepan alhamdulillahnya urang mah da minong pisan nya teh jeung putra Sari Harja tilu teh. Giri Harja, Sari Harja. Putra. Giri Harja lain Sari Harja. Sari Harja mah rumah makan. Oh nya. Oh. Oh da ieu barangakan wae nih anu baru. Saha anu baranghakeun? Hah? Oh sinden. Lapar. Kok ganeng. Kopi hakan ku sorangan. Emang eta teh usaha. Sing payu. Oke sih. Hah? Kikituan ini. Maunya kang kopi kikituan. Kang wing teh pan titah ngahibur. Heeh, pan Mang Ohang teh teh ngahibur, Mang Ohang teh lain titah dakwah. Ngat. Sok pina ka itu Buran. asupna kotak pang diteruban sia. Nih sok kitu ejikeun jeung widadari. Lah ngara we dari geda kai. Embong hayang widadari nu itu. Alah, udah dari nu mana? Hayang wae sia mah. Hah? Lamun kitu turutan aing itu maneh teh ngalawak teh mawasinen. Mawasinen? Heeh. Oh, kitunya. Oh, asal tong ka panggih urang nya. Janji. Iya. Dari ka Sok Mang Ohang pada kawin naon? Hah? Kawin naon? Ya di dia mah pan sok resep kana lalaguan. Jadi aktris weh. Anjir. Pan Mang Ohang mah artis. Maksudnya jadi artis penyanyi. Oh, artis penyanyi. Jadi saha? Jadi Dede Lesot. Dede Lesot nu mana? Itu nu di Cianjur mah pan Dede Lesti. Oh iya. Ieu mah Dede Lesot. Lesot tauna. Lesot huntu. Daripada ku batur ku aing sorangan lah. Benar. Lalai ku aing. Jadi Mang Ohang teh pada nyanyi. Masuk dangdan heula tuh. Dangdan heula. Aduh. Gustin Agung. Lesti nepi ka ripuh kieu. Book nepi ka longsor kieu. Anjir lapang bola dina tarang. Jika lapang bola aja tuh. Tarik. Sok nyewa kostum heula. Aduh tuh weh. Lesti karipuh kieu Lesti ampun. Jika pocong mumun. Aduh. Naon sih? Lucu Bang Ohang lucu aduh meni geulis. Alhamdulillah. Manya sorana kitu sia teh. Sorana robah tuh. Eta mah sorana robah. Panyokotkeun lah tuh di. Nyokotkeun naon?
Oh. Nyokot teh ti penontonnya. Di belah katu sugan. Belah mana? Belah katu. Oh, sok. Kurang cokot di dia. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi namut sorana heula. Punten. Syet. Ya. Sok ngomong. Ngomong lah. Sok ngomong mah. Ngomong atuh pan bisa hapuskeun sorana. Hah? Geus dihapuskeun bi sorana. Bener dah. Anjir. Alah poho. Anu diasupkeun anak anjing. Ese. Tuh, jadi dah. Cokot deui. Bisa ini mah. Nyokot ini bener ya, surah awewe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Cikan. Oh, Sorana ya. bener ya. Benar juga namanya nama kamu. Kalau kaseri. Naon dia tuh asup naon deh. Iya sah, si nu asuna itu. Sorana Allahu Akbar buah salah juri aing. Sorana Allah. Cokot teh di kakaruna. Cokot deui. Cokot teh kabut deui. Poho surah Arimba. Nu bener sih dah. Bener kakak. Ya, surah awewe nu geulis ya. Ada. Alah nyawe itu. Gelisnya kan. Selamat malam. Ada, bener. Selamat malam. Ini teh Lesti teh, A. Aduh, Neng Lesti cantik sekali. Dari pinggir kayak Sri Depi. Iya, dari depan kayak Sri Kandi. Aduh, dari belakang serigala kamu. Sok buru beda. Eta ku akang di eta nu di inilahan. Di inilahan? Inilahan teh naon? Eta nu sok eta nu tasi kasih eta tasi bobong praja. Ning eta tasi. MC. Nah eta. Nah tuh teh inilah. Apaan sok inilah kan kitu. MC Lesti. Terus balik Lesti mah. Anu eta rena. Inilah. Oke, kita tampilkan sebuah acara menggila buat Anda semua dalam acara berpacu dalam melodi yang dijomantarakan langsung dari Radio Bedil Angin Ces, yaitu dari Dawuan Barat dan Dawuan Timur, juga Dawuan Selatan dan Dawuan Kaler. Dalam acara berdendang ria, dendang perahyangan, kita tampilkan artis berikutnya. Lagu naon po deui? Lagu naon? Datang untuk pergi. Oh, datangnya Lesti gehel aja. Oke. Ada permintaan lagu dari pemirsa-pemirsa yang ada di Radio Bedil Angin Ces, yaitu lagu Datang untuk Pergi, yaitu dari Dede Lesti. Tapi sebelum itu kita lihat dulu mendengarkan pariwara berikut ini. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, susu saya peot sabelah. Eta aya apaan aya nu kitu? Eta iya nih. Lain eta susu saya, susu bendera, lain peot sabelah goblok. Udah ieu naon ngikalkeunna peot sabelah. Oke, pilih saderek merieukeun susu peot sabelah. Hubungi wae Ohang Production. Susu sabelah, lumayan. Lumayan naon. Lumayan jangan. Lumayan. Kamu pemanasan. Ada lulutan kan.
Oke saudara-saudara, mungkin tidak sabar lagi untuk mendengarkan dari suara emasnya yaitu Lesti dengan judul Datang Untuk Pergi. Oke, sebentar, ada telepon dulu. Halo? Halo. Ini siapa nih? Jangan hawer itu kumaha. Oh ini radio Pak, Bapak mau minta lagu atau apa Pak? Rek minta kesik satrek kesik. Bapak minta kesik ke material Pak. Ini radio Pak. Pana alamat deket, pandeket ada deket radio. Aduh Bapak, ya nelpon di mana Pak? Hah? Nelpon di mana? Panti Masia. Anaknya penyiar. Benar. Oke, saudara-saudara pendengar yang baik hati dan berbahagia, di malam hari ini kita ditemani oleh dendang-dendang yang lawas, yaitu dari Lesti Kejora dengan lagu Datang Untuk Pergi. Tapi sebelum itu ada pariwara lagi. Sapatu sagala kenca, sapatu sagala kenca, sapatu sagala kenca, dijamin moal aya katuhuna. Ya saudara-saudara, jangan khawatir kalau ada toko sepatu segala kenca, di pinggirnya adalah toko sepatu segala ketuhu. Jadi mulai sepatu teh dua toko. Nuiji nomor 30, nuiji nomor 18. Letik sabeula. Oke. Mungkin sudah tidak sabar lagi pengen utah, silakan. Kita tampilkan artis berikutnya yaitu dari Lesti Kejora dengan lagu Datang Untuk Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya udah di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Hei Rohman. Kades ya. Artis nahaun boleh gitu sih teh. Naon? Apan Rohman teh titah nyanyi. Nah habat balik deui. Sok supados jelas sakit. Oke saudara-saudara, artis berikut ini yaitu artis yang sudah terkenal di dunia maupun di akhirat, yaitu Lesti Kemana Saja dengan judul lagunya yaitu Datang Untuk Pergi. Silakan Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya udah hadir di sini menjumpai Lesti. Assalamualaikum. Hei Acim. Kades ya. Cing balik sih nyanyi itu bener-bener gitu. Nyanyi lain datang balik deui, punten Dede teh sanes istrikaan. Nya eta oge. Dede mohon sing balik. Dede Lesti. Punten sok sakai deui supados jelas. So. Ya, sudah. Oke, kita tampilingan ku salareha. Tampilkan artis berikutnya yaitu Lesti Kejora dengan judul Kela Kendang goblok. Sabar atuh meni kabida-bida teuing. Mending geus kebelet. Geus amak kurang kena ge amak sih teh. Oke, kita tampilkan Dede Lesti dengan judul lagu Datang Untuk Pergi. Nah, laguna naon? Datang Untuk Pergi. Tingali. Datang untuk pergi. Heh, Durahman. Kadieu. Dengekeun ke si lain maksudna datang untuk pergi dipraktekeun tapi nyanyi. Oh nyanyi. Oh sah, oh bener nggak? Laguna teh ngarunuhan. Ngarunuhan. Mengapa engkau datang
bila untuk pergi Asik. kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Hae hae hae. Hei. Sing balik si Gunawan. Lamun rek itu sia teh sesuai dengan laguna. Ae sia laun teuing. Apa sih? Mengapa engkau datang bila untuk pergi Kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Kurma. ae tang tuh ngenahan cenah cek ibu-ibu ge ieu mah teu balik jeleng mah Yang geus tong lagu eta. lagu naon atuh Aya pamunut. pamunut sia Hah? jeritan hati berarti siapa teh heeh berarti ulah teh Lain. naon lagu naon Mung. nah make mung jeritan hati capek ku naon kumaha nah make capek Aing hayang ngakorowok tapi teu bisa. nah Apaan ngajerit tadi jero hate? apaan ieu mah lagu Samsul Nih sewae tuh laguna nu ieu anu. heuh laguna naon atuh Anu rame. heuh naon Nya gala-gala. gala-gala ieu karesep urang gala-gala mah Gala-gala. aslina urang mah Ade Astridnya anu ditenarkeun ku Ade Astrid urang mah Urang mah ku dia di tenar. padahal eta teh lagu sa teh Haji Roma mah. sa Haji Roma mah. Haji Roma Irama teh Roma Haji Roma Irama Eta. Haji Roma Irama Haji Roma. yang bener Haji Roma Irama. oh jadi kudu jadi Roma heula tuh Hah? jadi Roma heula meureun geus bae make kitu teh naon sorana we Paji Assalamualaikum. kayak punten-punten pisan Paji ini teh Paji Roma Irama atau Gering jangan balik ah ada Astrid Ada asit lah. sok oke. Setelah sukses Dede Lesti dengan lagu Datang Untuk Pergi, sukses membuat orang kesel, kita tampilkan artis berikutnya yaitu Ade Astrid. Yang luar biasa ini Astrid yang telah mempopulerkan odadingnya. Lepat Naon? eta mah ade buaya. Lonok legok gitu. Sebel terus odading eta mah. Ade Astrid anu bonduna kan. Aduh. Hong cicu. Paji juga Cina. Oke, dengan Ade Astrid dengan lagunya Gala-Gala. Tapi sebelum itu kita tampilkan dulu periwara berikut ini. Alah, iklan naon deui anjing. Tiada kemilau seindah sanksi berarti Bu. telah gugur pahlawanku. Bapakna no. Naon bapana? Bapana naon?
Naon jeung jeung di bapakna. Naon? Nanti jika lagu eta cinta pahlawan. Radiona digilekeun. Oh digilekeun jadi kadinya. Karena digilekeun deui kana bapana. Oke, setelah kita membuat iklan sampo. Oke, kita tampilkan Ade Astrid yang mungkin semua orang tahu siapa Ade Astrid. Tapi sebelum itu ada iklan berikut ini. Modar. Astana Motor. Astana Motor. Iklan motor berarti. Astana Motor. Haji Robi Bani. Bengkel motor caket Astana. Nyayogikeun Mang Rupi-rupi alat Astana diantawisna Padung. Pasaran. Menyan bodas menyan hidung. Boeh jeung sapuratina. Bilih anjeun sadaya meryogikeun anu istimewa. Naon itu? Aya anu istimewa. Apa Nyaeta itu? Mayit cadangan. Ada siapa? Ada konter ke dia. Apaan mana teh nanti iklan teh Astana Motor. Berarti nu di iklan teh motor. Nah jika peralatan Astana. Ayo nya. Jeung deui aing mah teu ngarti make jeung aya mayit cadangan. Gunana keur naon mayit cadangan? Bisi mayit di dina pasaran hoyong kahampangan. Digentos heula ku eta. Oh bener. Mangga kumaha maneh we. Kumaha maneh we lah. Kumaha adik we adik. Kumaha adik. Silakan. Setelah iklan yang ararane dan meringkak bulu punuk, maka jeung aya menyan bodas menyan beureum. Kita tampilkan yaitu artis itu Ade Astrid dengan lagunya Gala. Oke. Tapi sebelumnya. Apa dulu? Sebelumnya, karena kan kalau gala-gala itu kan ininya beatnya. Oh beatnya. Rada rame gitu. Oh rame, betul. Memerlukan kerjasama sama penayagan. Ya. Oh ayah kerjasama. Oh boleh. Kita kan orangnya kerjasama. Lagunya kan hehehe. Gitu. Tenaun. Ya yang itu deh. Hehehe. Oh ya apa? Wih apa? Siapa tuh? Jadi make eta. Ya. Oke, mohon silakan. kerjasamanya ya sama Kerjasama. ini ya. Kerjasama. Kerja bersama ya. Ya. Kita oke? Dihitung dari mana? Dari mana? Dari Jakarta, dari mana? boleh lah dari maksudnya dari satu Pak. Oh dari satu, boleh. Tua Bangka. Kadia duduk. Lain tua Bangka, tua Gapat. Oh nyanyi. Oh. Apa terus jangan nyanyikan lagu. Alah. Gua. Asik. Dede. Alah, penonton belah itu yang ningali belah itu. Kumaha bete kumaha? Nah, mana? Lain melong kamera jamhuri. Oh kamera. Oke, silakan. 3, 4.
Nah, Apaan artis abi? Eta nama trusting. Seueur teuing atuh. Aduh. seueur teuing. Artis punten. Sanes masalah seueur teuing, apaan sawe artis neme? Ngangehehehe. Supaya enak ya puntennya. Ya. Supaya aya kesempatan kangge abi nyanyi ya. Orang tong saya sakali. Oh, sekali. Oke. Atau lain kita tadi, atau jadi tengarti urangna sekali. Sakali. Oke. Oke. Silakan 3 4. Wah, sukses deh. Sukses deh, bagaimana deh? Bagus. Bagus. Sedikit lah. Yang barusan kan tidak terlalu banyak, sedikit ya deh. Iya. Ya, bagus. Tapi abi Seueur teuing memang teu. tapi puntennya. Nuhun. Punten. Tapi abi nanti nyanyi keningan. Atuh nasa nyanyi bete ger nyanyi. Pan eta ya sakali ya. Masa teh kieu nya eta Maksana kumaha atuh ieu sakali teh? tong sebatkeun masa teh. Otong disebatkeun. He Heeh. geus sakitu. Oh, geus sakitu. Oke, nggak apa-apa. Oke? Oke. Oke. Sesuai dengan permintaan. Oke. 3 4. Sukses deh. Nah artis dibelikan kieu. Mik makin dibalangkeun. Mik dibalangkeun. Naon itu lepatna abdi di mana? Lepatna pandayagan abdi di mana? Hah? Lain gitu. Didinya teh naon maksudna? Teu bisa gitu. Apaan cek didinya gitu? Apaan cek didinya sakitu-kituna geus sakitu. Naon emang susu udah mau kabita. Sakaraeun ieu pan hayang nama kerjasama urang teh. Apaan dia kurang kumaha kerja samana? Aing teu percaya geus, teu percaya ka dieu. Percaya ka saha? Penonton. Nah, penonton pada itu cobaan. Punten nya. Ya, terus Penonton urang sasarengannya. Nya urang babarengannya. Masa Hup, oke? Hup. Oke, silakan. 3 4. Asik. Tingali. Lebih parah. Disangka bangsat. Lebih sukses aduh. Lebih sukses sih Bayu. Lamun kompak. Nih amit-amit nih karari itu ka abi teh. Aing ngamni geuleuh. Kudu kumaha atuh pan di berjaan gitu salah deui. Nu bener nyanyina geula nu eta tuh. Oh, hayang kieu cenah. Hang, itah Sia bebeja ka aing atuh. Ibu-ibu hayang kieu tanean kumaha. Ai sia kunaon? Ya Allah, aing.
Eta jelema kunaon nya? Kadi itu saya teh bau hangsor. Base cangcut cenah. Eta cenah cangcut base. Ayo aloh aing mah. Lagu naon atuh nya? Lagu naon atuh bener atuh lagu Lagu naon. nu bener atuh sok an. Naon? Lagu ya we nu non rada tradisi. Oh tradisi lagu naon? Hah? Ay Mang Ohang dengan naon? Sia kunaon? Kunaon betul? Hah? Sia kunaon nya? Keresekan situ tuh. Sok lagu naon tuh Mang Ohang? Ning, sakumaha sih? Dur teuing meureun karunya. Tah teu nya we dur teuing. Geus bae. Oh nu standar cenah. Atuh bener nu bieu we atuh. Lagu naon? Podeuy Lagu naon sih teh pode-pode Elah. gitu. Entong, Naon sok? tong manual. Naon? Peting hari tut. Oh, harita, hari tut. Sakitu nya? Peting. Peting, peting. Nu bieu kene. Kala-kala deui. Peting harita rasa kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji supaya Asik. Diga aing make suku. Diga aing make suku deui. Pakai deui. Eta bieu diga cepat cukuan. Hayang Aduh. hirup babarengan anjakan nikmat durian tersangka berpisah horeng riuni baleban ngan ukur manak di bawah banget taingan ku harian Digenir, sukuna digenir, enggak ada. Alah. Sia cokor kena beut dalang lu gitu. Enggak ada. Keok tadi lu. Aing sebenarnya kali ngelok mah. Duh ayo. Udah. Aduh Mang Ohang. Heuh mana kau manaon we nya. Naon we Mang Ohang? Mang Ohang mah teu beureuk kitu hitut oge dinyingserikeun. Mang Ohang mah. Tuh tinggal di dengan ibu-ibu. Mang Ohang mah. Mang Ohang mah tong borong-borong ngaliwat ka dia ngaliwat. Heug Mang Ohang ngaliwatna tong ieu tong naon teh? Tong naon? Tong isang. Nya bau atuh. Alhamdulillah. Nganuhun atuh ka Bapak Hajat. Kang Eka Bapak Hajat. Hatur nuhun Kang Eka Bapak datang. Saron. Kehu.
Keholah tuh pan ngahat nuhunkeun. Katu kanuhun. Urang nyawa eta ibu-ibu saha eta? Teuing. Teuing saha eta teh barayang ngampar eta. Saha ieu? Sacin, seuis. Oh seuis. Ya lah. Nonggo atuh. Nah, udah emang minum sorangan aja ribu. Nges lakuna Jayanti ah. Oh benar Jayanti. Oke, kita tampilkan deh itu Jayanti. Jayanti. Di saya Hah? ada Astrid Anger. Mesti uing mah. Hah? Oh Ahang dengan lagu Jayanti. Yo. 3 4. Cah. Asik. Wanci ieu kuring rek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakalede kaprok anu meriah kanggo Mang Ohang. Mudah-mudahan Mang Ohang sehatnya. Bade umroh pan Mang Ohang teh nya mingon payun mudah-mudahan cing salamet dugi ka uihna deui nya. Jadi mabrur di ditu na Mang Ohang. Kade ulah carekeun itu Mang Ohang.